Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna urang diajar materi ngeunaan warta. Tapi sateacana urang pedar heula ngeunaan kompetensi dasar dina pangajaran warta. Kompetensi dasarna nyaeta kahiji. Ngaidentifikasi struktur teks jeung aspek kabahasaan teks warta atawa berita. Anu kadua, ngaekspresikeun teks warta ku cara merhatikeun irama atawa tempo atawa artikulasi jeung lentong kalimah. Anu saterasna, aya tujuan pangajaran nyaeta setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks warta serta mengekspresikannya. Tah barudak eta mangrupakeun kompetensi dasar jeung tujuan pembelajaran dina materi warta. Tah sataacan urang medar ieu materi, Ibu gaduh video warta, mangga ku hideuk tiasa diperhatoskeun videona. Ekstrem anu narajang mangpirang lelewak di sakuliah Indonesia ngabelukarkeun harga cengek di Kabupaten Bandung beki apung-apungan. Pemerintah Kabupaten Bandung ngaliwatan Dinas Pertanian umajak warga keur melak sorangan mangpirang komoditas sayur kaasup cengek di buruan imah keur ngurangan waragat balanja nalika hargaan ngajaul kawas anu karandapan ayeuna. Satu tas ngajaulna harga cengek di sajumlahing pasar tradisional di sakuliah lemah cai, harga cengek dina hambalan patani ge beuki apung-apungan. Salah sahijina patani di lelewak Cimenyan, Kabupaten Bandung, anu naekeun harga cengek leuwih ti 100% batan sasari, dumeh ngarandapan gagal panen alatan hawa ekstrem. Kepala Bidang Tanaman dan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania ngebrehkeun, ngajaulna harga cengek di pasar karandapan alatan nguranganana kiriman ti lalawak anu ngahasilkeun cengek sejena. Minangka tarekah pikeun ngurangan waragat balanja nalika harga komoditas sayur ngajaul, pamarentah Kabupaten Bandung ngaliwatan Dinas Pertanian umajak ka sakumna warga keur ngamangpaatkeun buruan imah sangkan dipelakan mangpirang komoditas sayur anu dipibutuh dina kahirupan sapopoe kawas cengek, tomat, turta sayur hejo sejena. Kukituna kabutuh masak sapopoe bisa dicumponan ti buruan imah warga sewang-sewangan. Nembe hidup tos ninggal video warta, tah eta teh mangrupa contoh warta. Ayeuna urang langsung wae pedar materi ngeunaan warta. Warta teh nyaeta katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa hiji hal anu ditepikeun ka balarea. Ngaliwatan media massa, boh media cetak atanapi media elektronik. Dina seuseuhanana dijieun dina wangun tinulis sabab anu ditepikeun sacara lisan oge ari dasarna mah warta teh dina wangun tinulis. Nuliskeun warta teh sarua jeung nuliskeun kajadian, tapi teu sakabeh kajadian bisa dijadikeun warta. Hiji hal atawa hiji kajadian bisa dijadikeun warta upamana kahiji eta kajadian atau hal teh dianggap penting pikeun dipikawanoh ku balarea. Kadua, kajadian atawa hal teh dianggap bisa nyumponan kapanasaran balarea. Dina warta teh aya unsur warta anu disebut 5W hiji H. Kahiji nyaeta aya wu atawa dina basa Sundana saha. Kadua aya wat atawa dina basa Sundana naon. Katilu aya wai dina basa Sundana kunaon. Kaopat aya wen dina basa Sundana iraha. Kalima aya wer dina basa Sundana di mana. Jeung kagenep aya how basa Sundana kumaha. Janten eta mangrupikeun rumus atanapi unsur dina warta 5W hiji H. Kedah emutnya barudak, tah upama ditilik tina adeganana, warta teh diwangun ku puhu warta jeung eusi warta. Bagian puhu warta ngebrehkeun eusi warta mangrupa wincikan atawa katerangan tina inti warta anu aya dina bagian puhu warta. Anu matak upami urang hayang nyaho inti jeung jejer tina hiji warta, baca bae bagian puhu wartana.
Puhu warta teh mangrupa paragraf munggaran dina warta. Tah barudak sadayana. Nulis warta teh saenya nama teu sagawayah. Aya deui palanggaran anu disebut kode etik jurnalistik. Di antarana bae kudu miboga sikap asa praduga tak bersalah atau bisa disundakeun mah teu nyanyahoanan. Anu matak tong kaget upama dina warta urang mineng manggihan kecap diduga atawa diperkirakan. Jadi warta salawasna kudu objektif atawa netral. Teu mihak ka salah sahiji kelompok atawa golongan. Teu kacampuran ku opini, sawangan atawa pamadegan pribadi nu nulisna. Tah barudak sadayana. Warta salawasna kudu dumasar kana fakta atawa sumberna. Jadi henteu cukup ku diwang-wang atawa dipapantes ku nulisna. Tah ari anu nulis warta teh disebutna wartawan jurnalistik, juru warta atawa reporter. Nuliskeun warta teh sarua jeung nuliskeun kajadian, tapi teu sakabeh kajadian bisa dijadikeun warta. Hiji kajadian bisa dijadikeun warta upamana kahiji kajadian atawa hal dianggap penting pikeun dipikawanoh ku balarea. Kadua, eta kajadian atau hal teh dianggap bisa nyumponan kapanasaran balarea. Diulah hilapnya yen aya dua hal anu bisa dijadikeun warta. Tah kahiji kajadian dianggap penting sarta nu kadua nyaeta nyumponan kapanasaran balarea. Dina nulis warta aya prinsip anu disebut piramida tibalik nyaeta ngaheulakeun inti warta atawa nas-nasan warta. Ayeuna aya contoh teks warta. Mangga diperhatoskeun dina ieu layar. Saatos hidup ninggal teks warta, ayeuna aya pancen. Kahiji, mangga hidup ngadamel kelompok 4 dugi ka 5 urang. Kadua, teras hidup milarian kajadian anu aya di sabudeureun. Katilu, upama eta kajadian teh penting, pek ku hidup jantenkeun warta. Kaopat, upama tos ngadamel wartana, mangga ngadamel video anu durasina 2 menit. Kalima, eta pancen dikempelkeun mingguan payun. Upama teks warta mangga dikempelkeun langkungan WA. Sedengkeun video mangga diupload kana YouTube. Tuluy linkna dikintunkeun kana WA ibu. Barudak, sakitu wae pedaran dina danget ayeuna. Kada hilapnya pancena kada dikerjakeun. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.